Aduh, astagfirullah. Ya efek nepikeun ka glowing kieu nya. Aduh, ampun. Iya disidik-sidik kulit kot jadi bodas yang mulus padahal asli nama hidung ramijud pinuh ku jerawat pinuh ku kokoloteun Gusti ya Allah. Tah kieu nya ari kamera ieu teh nya kamera TikTok gitu tahnya. Ih meni alus teh gelisna teh meni jadi gelis efek lain gelis asli ya Allah. Matak buat para cowok jangan tertipu ya sama kamera gitu kan ya. Sekarang mah jadi bisa cantik, nggak mandi juga jadi cantik. Terus kulit juga dari hitam jadi mulus putih kayak gini. Emang dunia penuh tipu-tipu teh lain bobodohan. Iya asli nama Cupitri teh hidung gitunya asli nama. Duh Gusti jabaning geus kolot jabaning ieu teh pinuh ku kokoloteun asli nama pokok nama goreng patut. Tapi iya ku efek Gusti nika asa cigah artis pede ya artis nyata artis tegaru artos teh ya. Tapi kumat kade ku para cowok ya jangan tertipu. Emang iya sih dunia ini penuh tipu-tipu. Lihat itu nih jadi mulus kieu nya itu jadi cigah artis gitunya rarasaan mah banget teh kulit teh gitu jadi glowing tuh kudu meuli jiglow gitunya geus lah make efek we gitu sehari taeun mah keur dina HP mah. Buat cowok-cowok ya jangan tertipu aslinya mah tidak seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tinggali meni mencrang ya Allah tuh kulit oge jadi bersih tina hidung gereng teh tina loba jerawat teh ya Allah ampun ya kamera kok nama sip lah top markotop gitunya.